Silalatu, Gunung Salak. Silalatu, Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna tina roman fiksi sajarah menggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kateu weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantar Jati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode teu weleh nampak bitena. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Talungan anu ukur ngagilak saeutik tapi anu matak bahaya mah mun sagalana diputer balikeun ka Sugri. Anu bener jadi salah, anu salah jadi bener. Anu jahat jadi jalma suci, anu milampas suci diropea jadi siga jalma jahat. Jahat pisan eta kolong ngarugal-rigal eusi sajarah. Komo mun aing geus eueuh. Cacakan aya keneh di kina oge. Lakon aing teh geus diputer balikeun omong sanaya dina jero hatena ke Sugri. Paingan atuh ke Mas Tanu dina nalungtik sajarah Sunda teh sasat embung kapalingan ku kumpeni manehna mah kacid dari sieunna namun kumpeni nalungtik sajarah sosoranganan meureun sanyana mah sieun kawas kieu eusi sajarah teh direka-reka deui keur kapentingan hiji golongan. Samemeh carita pantun lekasan ari sanaya mah geus ngajengkat ngajak balik ka Nyi Sunia. Engke heula atuh Akang, kami mah mani maho pisan ieu kan ieu cerita teh. Kek. Deh ku ijid pisan ye si aing mah ka si sanaya geni teh ha. Aing mah mani es ijid ka si sanaya geni. Mun cinggera modar atunya ambeh kanyarian sinatria Sunda Jaya teh kabalas. Ceuk Nyi Sunia Nyi Sugiah bari menyel-nyelan mantak sebel ka sanaya nu ngadengena. Bosanaya boh Nyi Sugiah mani padugeng-dugeng bangunna teh nu saurang mugen embung indit ari nu saurang deui sabalikna hayang geura ingkah. Ngan kulantaran nu sejen dus asa kaganggu malah ti jauh nama loba jalma jadi ronghok lalajo maranehna duaan akhirna mah Nyi Sugiah eleh deet milu ngajengkat. Ayeuna mah malah Nyi Sugiah anu miheulaan ngicipri teh sajajalan teh judat jadid embung ditanya. Nyanyi, ulah ambek atuh heum, ceuk sanaya atuh genah di baeudan. Da Akang mah hayang menang sorangan. Ari teresep kana seni pantun mah atuh naha make milu. Loba ieu anu hayang nganter ka kami teh Kang. Ceuk Nyi Sugiah tegeuk nyaritana teh. Lain teresep kana seni pantun, tapi ijid we kana jalan caritana. Omong sanaya. Pan sarua kami oge ijid. Nyi Sugiah motong omongan ditempas di ku sanaya. Ijid ke Adipati sanaya geninya. Pokna tegeuk. Nah batasa kaeraan Ari Adipati sanaya geni teh Akang kitu ceuk Nyi Sugiah.
Kehela akang kungkin nyarita kumaula ka kumpeni ti tatar priangan. Ari Ki Mas Tanu teh karaman anu gawe nabilu ka kumpeni. Moal mah akang teh anu kumaula ka Ki Mas Tanu teh gitu. Ceuk Nyi Sugiyah nyelidik kapal bahdinya. Sanaya jadi keheul disalidik sarupa kitu teh pokna. Nya lah. Cing, lamun nyarek naon? Ngadeng eta pengakuan Nyi Sugiyah ngarandeg neuteub seukeut ka sanaya bari kebaku kacuriga. Bener teh? Ceuk Nyi Sugiyah masih keneh neuteub seukeut. Sanaya unggeuh nganyakeun, nepi ka Nyi Sugiyah beuki ngajauhan katingali pisan embung padeuketna teh. Halikeun itu. Ceuk Nyi Sugiyah ngepeskeun leungeun basa sanaya ngadeuketan manehna. Nah Nyai. Ceuk sanaya heran jeung tugenah. Kami sieun cilaka. Ngaran Ki Mas Tanu jeung sanaya teh di dieu mah goreng kacidak. Anu keur kakandungan oge cenah kalau nyebutkeun amit-amit cabang bayi cenah kitu. Saupama ngadenge ngaran dua eta teh. Ki Mas Tanu teh hina ajena di dieu mah dijejeleh. Dipapahek jeung dilalece Kang ka asup anu bari luka manehna. Ceuk Nyi Sugiyah menina rawelang. Nyai dengekeun heula. Ceuk sanaya mani ngadeuketan nya maksud rek ngadeuketan deui tapi anu dideuketan makalah kabeuki ngiciprit malah masih anu satengah lumpat. Kusanaya teh tadi nama rek disusul bae, tapi sanggeus dipikir dibolak-balik pet asa teu guna, Nyi Sugiyah mah awewe tuna kanyaho. Lamun mah ngadenge ngaran Ki Mas Tanu teh goreng meureun bae, ngadenge teh ukur di sapihak anu nya anu ngewaeun ka Ki Mas Tanu. Tapi kumaha deui ari ka manehna? Magh teh sanaya asa ditonjok ku tungtung halu. Dina carita pantun cikeneh manehna teh geuning kalau digambarkeun jadi jalma jahat anu jiwana kaimpungan ku Druwiksa. Geusnya campah jalma ngaran Sunda Jaya anu cenah tukang bebela dina bebeneran. Sanaya jadi sadar bahayana sajarah disalenggorkeun teh mun katampana ku jalma anu tuna pangarti model Nyi Sugiyah. Ada sadengkeun jalma samodel kitu teh di ieu lembur tangtu loba, malah di lembur-lembur sejen oge ka asup satatar Banten jeung satatar Priangan. Tangtu loba. Bet bahaya kacida mun masyarakat anu tuna kanyaho teh nampa pangaweruh sajarah anu salah. Kuboga pikiran sarupa kitu akhirna sanaya lempang muru lemburna Nyi Sugiyah. Manehna kudu boga tarekah pikeun ngalelempeng sajarah anu sabenerna. Cek manehna bisa jadi Ki Mas Tanu teh lain pahlawan, tapi sanajan kitu sanaya boga tanggung jawab pikeun mepelingan batur. Nya pikeun mepelingan batur yen Ki Mas Tanu teh oge lain penjahat, lain karaman. Mun mah aya nu ngagogoreng eta mah balukartina beda pamadegan. Dina nangtukeun hiji adeg-adeg hiru. Ari pamadegan jalma ka pante sarua, ulah dumeh boga batur pamadegan anu beda terus disalahkeun, malah dituding jahat. Henteu bisa kitu. Sanaya muruh imah Nyi Sugiyah tapi basa anjog anu ditujul. Anu disusul mah teka sampak malah basa tumanya kaki Darda bapana Nyi Sugiyah. Nu araya di imah teh ngadon malik nanya. Ari sia teu pugu. Kapan tadi sore teh? Si Nyai dibarengan ku sia lalajo pantun lain. Omong Ki Darda malik nanyakeun. Nya bener. Tapi Nyi Sugiyah teh balik miheulaan. Ari pek teh geuning betacan datangnya. Ceuk sanaya jadi hariwang. Nah hari ini bareng ari balik napsi-napsi. Jeung saha si Nyai balikna? Soraki Darda mimiti kaimpungan ku rasa hariwang. Sanaya ngahulang sajongjongan da eces atuh Nyi Sugiyah teh rek balik ka imah. Tapi naha ayeuna make eueuh, ka mana atuh kira-kira? Keun, ku kami urang teangan. Ceuk sanaya bari terus ngaleos. Manehna kapaksa balik deui ka alun-alun tapi di eta tempat kaayaan teh geus suwung sabab pintonan teh geus lekasan. Nyaho kitu hate sanaya beuki kebat-kebit rasa hariwang anu nataku mimiti ngancik. Jadi rusras ka ditu ka dieu kumalayang kana pikiran goreng. Kumaha mun kitu kumaha mun kieu. Leuh mun nya teh bahaya pisan ka sugri pamiarsa. Meureun manehna ketempuhan kudu tanggung jawab kanu jadi kolotna.
Sanaya masih kena narekahan yang nganyi Sugiah ku jalan muter-muter pi lemburan tapi tetela kaayaan teh geus kacida simpena. Manehna ngajudi mustahil Sugiah masih kena kukulunuan di luar. Upama kitu eta wanoja teh pasti geus ngampih ngan ka mana ngampihna. Ngampih atawa diampihan batur deui. Terus mun diampihan batur nah aku karidoan Nyi Sugiahna atawa alatan dipaksa deungeun. Inget kadinya sanaya jadi boga sangkaan goreng. Cek nu jadi bapana Nyi Sugiah teh diparebutkeun ku lalaki-lalaki nu aya di Tanjung Barat. Sawatara lalaki mah malah nepikeun ka parasea sagala rupa teh. Nya nepikeun ka parasea sagala rupa. Kulobana anu mikahayang Nyi Sugiah teh saeutik deui anu hayang ganggu secara demit suminta contona. Tadi di alun-alun sanajan ukur sararetan ku manehna kasaksian loba lalaki nu ngadelekan bari biwirna nyungcung tanda teh suka dumeh sanaya nyandingkeun Nyi Sugiah. Ti harita oge saenya nama hate sanaya teh geus ngarasa teu genah ngan mun mah tetep maksakeun lalajo pantun dal lian ti panasaran hayang lalajo teh oge ngarasa yakin kan kakuatan dirina pribadi. Ceuk kasarna mun aya bancang pakewuh mah manehna sanggup nyang hareupanana. Tapi ari geus kieu mah nyariweuh we jadina. Sanaya kuduna rekahan malar Nyi Sugiah kapanggih deui. Ayeuna mah sanaya teh rek milih kajadian anu panggorengna we. Nyi Sugiah teh leungit diduga diiwat ku lalaki nu bogoheun tapi saha kira-kirana. Sanaya ingat kasuminta sabalad-balad maranehna teh eces boga niat jahat ka Nyi Sugiah. Tapi sanaya cangcaya saupama maranehna anu ngiwat Nyi Sugiah. Ari anu jadi perkara kapan suminta jeung baladna mah ku manehna geus dipateuhan. Leungeun katuhuna geus dikomprengan memang engke oge bakal cager. Saupama urat sarafna geus bener deui mah ngan ceuk ukuran sanaya picageureun moal kurang ti 2 poe. Dumata kaharti tadi di alun-alun dina pintonan pantun teh sanaya henteu ningali suminta sapara kanca. Anu katingali mah malah hiji jajaka anu mamake pakaian santana. Ari santana teh nyaeta golongan masyarakat penengah. Ayana disaluhureun cacah disahandapeun menak. Nya kasebut golongan menak keneh ngan pedah aya saluhureun ti eta. Jajaka nu make baju kurung pulas koneng jeung calana komprang pulas hejo teh eces pisan golongan santana. Sabab mun golongan cacah mah ti mana teuing make kabedag meuli pakaian nu warna-warni. Dina zaman harita mah pulas pakaian teh mun teu bodasnya hideung atawa gandola kolot. Nyaeta campuran hideung jeung saribu lao tina celepan daun tarum kasugri. Ari pakaian anu pulasna warna-warni mah nya kudu didatangkeun ti mancanagara kawas ti Cina atawa ti India jeung ti negeri Campa. Eces anu mawa anu mampuh miboga oge ukur anu jaregu wungkul golongan santana contona. Sahabat golongan santana anu aya di ieu tempat teh saha deui ere lain kula warga ti kacutakan Tanjung Barat mah. Malah mah sanaya mah geus tag bae hatena ngajudi yen perjaka jajaka perlente nu diiket poleng tadi teh anakna cutak Tanjung Barat. Tadi di panglalajoan eta jajaka teh gawena teh ngan mureleng jeung mureleng wae kasanaya ditepungkeun jeung caritaan Ki Darda yen anakna cutak Tanjung Barat teh keur naksir Nyi Sugiah. Asa pantes mun manehna ijieun kasanaya teh. Ayeuna sanaya ngajudi mun mah Nyi Sugiah aya nu ngiwat di satengahing jalan tangtu nu ngiwatna teh eta jajaka. Dumasar kana dugaan sarupa kitu atuh sanaya teh teu talangke neangan imah cutak teu bangga ieu da imah cutak mah perenahna aya di hareupeun alun-alun. Dumatak bari susulundupan sanaya ngulunu ka imah cutak anu nya gedenya jangkung dewengku ku kai-kai jati anu digosok sina herang ngagenclang. Sanaya ngajeleng kasaban suhuna noong ka jerona teh lagi diiseun teka tembong di mana si jajaka teh heesna. Kusabab geus kakotetengan ka ditu ka dieu teu manggihan bae akhirna sanaya muru gardu. De gardu teh aya lalaki duaan keur tugur ku sanaya teh rek dicobaan tetelepek ka maranehna duaan. Tapi lamun manehna nyampeurkeun kitu bae nu tugur teh tangtu bakal nyuriga atuh kusabab embung kitu mah ku manehna terek diakalan bae. Ti kaanggangan sanaya maledokeun talaweng kardua. Kajalma nu duaan anu keur tugur teh mani beneran pisan di kana mamarasna.
nuduaan teh ting jarungkel teu walakaya da urat getihna kaganggu. Sanaya gajeleng muru gardu. Hudang sia. Aya naon? Aya naon ieu teh kabeh teu boga dosa. Omong salah saurang anu tugur anu ukur bisa nyuara tapi teu bisa ojah da awak ngadadak leuleus satulang sandi. Kami mah lain rek nalek dosa sia. Tapi rek tumanya. Kamana ari anak cutak? Ceuk sanaya pura-pura rek nyekek beuheung eta jalma. Saha? Heuh anak cutak nu lalaki. Nu tadi make baju kurung pulas koneng teh deuleu. Den bagus. Nah rek naon da telepek. Ceuk tugur curiga. Mantong loba omong sia, ari hayang salamet mah. Ceuk sanaya bari mageuhan cakekanana, badis berek maehan. Den bagus teh digeroan ku Suminta. Kaditu ka imahna Ki Jaya. Ceuk tugur. Bener. Cenah rek disuguhan anu neueur-neueur cenah kitu. Ni Sugiahnya. Nya, bener pisan kitu. Jawab tugur. Sanggeus ngadenge bejayeun Nyi Sugiah aya di imah Suminta. Sanaya kewat muru imah Ki Jaya nyaeta bapana Ki Suminta. Kahari wangancik dina diri sanaya. Kumaha teu rek kitu sabab manehna geus bisa ngajudi yen Nyi Sugiah teh diiwat ku Suminta waktu rek balik sosoranganan teh. Sanaya hariwang kana kasalemetan Nyi Sugiah, Suminta teh eces nindeuh hate kadua leutik ka Nyi Sugiah. Kusabab make jaran lemes teu hasil antukna eta lalaki poronges teh ngagunakeun cara kasar. Ngan anu sanaya teu ngarti mah kunaon anakna cutak Tanjung Barat bet ngahaja di ogan. Sanaya ngadenge kapan anakna cutak anu kutugur tadi dilandih Den Bagus mah sarua mika cinta ka Nyi Sugiah. Mun nya kitu mustahil Suminta make ngahaja ngagarowan Den Bagus mah. Piraku Nyi Sugiah rek digarenyah kuduaan. Sanaya teu bisa ngajudi naon anu dipimaksud ku Suminta ngan anu eces. Ayeuna Nyi Sugiah teh keur aya dina marabahaya ka Sugri. Saumpama sanaya telat datang bisa-bisa kasalemetan atawa ajen diri Nyi Sugiah teh bakal kaancam. Henteu pati hese yang ade mah Ki Jaya mah sabab manehna teh tuan tanah di lembur ieu mah. Tangtu imahna teh pangbadagna. Boa masih keneh leuwih badag imah Ki Jaya tibatan imah cutak Tanjung Barat mah. Sanaya henteu neangan Suminta di tempat-tempat anu negrak tapi sabalikna neangan tempat nu nyamuni. Sanaya geus ngajudi ngiwat Nyi Sugiah teh moal dipilampah terang-terangan jeung saumpama kitu dina ngampihanana oge moal di tempat anu negrak deui. Basa sanaya geus kukulunuan di pakarangan imah Ki Jaya nu sakitu legana manehna neangan adegan imah anu sakirana nyamuni tina sababaraha imah panggung gede anu aya di eta lingkungan paimahan. Kabeneran sanaya teh manggihan hiji adegan anu pangjolokna pernahna aya di tukang sakitu siki imah panggung. Nya pernahna aya di tukang tina sakitu siki imah panggung. Adegan anu kusanaya dijugjug teh tetela lain imah jang dieusian ku jalma tapi mangrupa gudang tempat nenden barang-barang penting kaasup tempat nenden rupa-rupa hasil tatanen. Ngan kusabab sanaya kataji pikeun nyusud kadinya teh kusabab di antara adegan anu aya ukur di eta gudang masih katingali aya cahaya lampu ka Sugri. Lamun aya keneh cahaya lampu ukur nandakeun yen di jero teh masih kena aya jalma anu can sare nu matak sanaya teh geuat bae ngadeuketan eta tempat bari kacida ati-atina. Sanaya ngajel ngagunakeun ilmu kapas ngapung. Ieu ilmu teh bisa ngahapangkeun awak nepi ka lamun dipake ngajeleng teh hampangna ka bina-bina jeung awak bisa mumbul ka luhur. Hup, jeleng. Sakadet netra awak sanaya teh nyeng celedena suhunan gudang. Anu hateupna diwengku ku kenteng kai niron-niron kenteng sirap. Bedana ari kenteng sirap mah sok ngahaja dijieunna teh di alus-alus. Ari kenteng kai nu ieu mah dijieun teh wawayangan asal bisa ngiuhan wungkul. Ku kabeneran dina sela-sela kenteng teh aya cowak anu sabatae sanaya teh bisa ngintip ka handap. Barang noong hatena reuwas kacida sabab Nyi Sugiah teh nya aya di dinya. Abi leungeuh Nyi Sugiah teh dibagudet ku tambang
kabayana ruksak rangsak maksudna nepikeun ka aya bagian awakna anu teu pantes katingali malah jadi nembrak bisa kabireun ku sasaha. Nyi Sugiyah teu bisa ojah lian ti awakna dibelit ku tambang teh oge beuheungna diantelan bedog. Maksudna mah kaharti mun Nyi Sugiyah kumaha wanita carewetan eta bedog tinangtu nigas beuheungna. Anu keur ngancam ku bedog teh taya lian iwal ti Suminta. Sanaya reuwas sing horeng leungeun katuhu Suminta teh geus cager. Sanaya oge beuki reuwaseun da batur-baturna Suminta anu teuleun oge sarua geus walagri. Manehna runya-renyu pika sebeleun basana teu pinareup Nyi Sugiyah anu tembong sawareh kusabab kabayana nu rangsak teh. Ari-hari Nyi Sugiyah ka tembong si Jajaka anu tadi di alun-alun kabanggih, mamake baju kurung pulas koneng. Sanaya ngajudi dein ieu teh Den Bagus teh anakna Cutak Tanjung Barat. Den Bagus katingalina rada hariwang nanjo Nyi Sugiyah aya dina ancaman bedog teh manehna siga hayang nulungan, tapi teu werat da ningali congo bedog sakitu ngaburilakna. Antel kana beuheung Nyi Sugiyah anu hejo carulang. Bari angger ngantelkeun tungtung bedog Suminta nyarita ka Den Bagus. Cing kumaha kira-kira Den Bagus? Nah ieu beuheung anu mulus bersih teh urang basihan bae ku getih. Ceuk Suminta ngancam. Den Bagus nyarita arap apeureupeup bangun soak. Atuhnya ulah kitu Suminta. Karunya euy ka Nyi Sugiyah. Ceuk Den Bagus. Bari beungeut mah pias. Suminta ngagak-gak. Karunya ka Nyi Sugiyah tawa karunya ka sorangan. Cenah semu ngece. Den Bagus teh nyarita nanaon kajaba humar mirsieun bedog teh ngageresel kana beuheung Nyi Sugiyah. Coba pilih, rek milih tanah, rek milih Nyi Sugiyah. Omong Suminta ngancam. Suminta, kami teh mika cinta ka Nyi Sugiyah. Tapi ulah abong kena kitu anjeun rek meres kami. Jeung ulah salah deui. Lahan tanah sisieun balungan Cisadane teh masih jadi perkara jeung urang kumpeni. Kami oge sabenerna mah tacan boga-boga inya. Da kudu urusan heula jeung maranehna, omong Den Bagus. Den Bagus mah bisa ngagunakeun nu jadi bapa sabab boga pangkat lah. Pira ku pangkat Cutak. Anu loba balada make kudu sieun ku anggota kumpeni anu ukur puluhan urang di sieun Cisadane. Kami nyaho lah. Lahan tanah anu ayeuna teh lain bogana maskape tapi bogana pribadi urang kumpeni bae. Kami oge nyaho Den Bagus teh kungsi ngebada bikin eta lahan. Nya eta lahan tanah teh jeung urang kumpeni teh. Nah di sagana kami teh nyaho. Yen geus aya seserenan soal eta lahan. Ceuk Suminta siga anu nyaho pisan. Coba jawab bener. Yen eta lahan sisieun Cisadane teh geus bogana anjeun Den Bagus. Omong Suminta nyarintana heuras. Di omongan kitu Den Bagus ngahuleng. Ci kami rek butuh manya deui. Rek milih lahan atawa rek milih awewe. Ceuk Suminta ngancam deui. Kadeh ngomongan Suminta kitu Nyi Sugiyah nyarita pegat-pegat. Den Bagus, tulungan Nyai. Kapan Den Bagus teh mika heman ka Nyai? Omong Nyi Sugiyah. Di lapisan Den Bagus rek nangtukeun putusan teh nepikeun ka boh Suminta, boh Nyi Sugiyah teh sabar nungguanana. Kami butuh ku Nyi Sugiyah. Tapi dalahan tanah anu eta mah atuh aya hargaan. Tuan Ribek kungsi nyarita cenah kemungkinan di jero tanah teh aya logam anu mahal hargana. Ceuk Den Bagus sanggeus lila ngahulang. Oh, kami oge ngadenge teh. Di jero teh cenah aya kandungan emas teh. Ceuk Suminta. Jadi kumaha tuh? Omong Suminta deui. Den Bagus angger ngahuntet. Jadi upama gitu mah si Sugiyah teh ku aing rek dipaehan we nya. Ceuk Suminta rek ngagareselkeun tungtung bedogna. Nenjo Suminta rek ngahaja rek nganiaya Nyi Sugiyah Den Bagus ngagorowok nyarek. Sok atuh rek kumaha? Kapan Suminta teh sarua bogoh ka Nyi Sugiyah. Kapwe lah Nyi Sugiyah teh jeung anjeun. Tapi ulah ngurihit lahan tanah nu sisi Cisadane. Ceuk Den Bagus neangan anu enteng. Ngadenge eta omongan Suminta ngagerem ambok manehna ngoyakeun bedogna. Tapi henteu ari nyaan rek digareselkeun mah.
Dan bagus. Anjeun mah bisa bae milih nu enteng teh. Dengikeun. Ari perkara Nyi Sugiah mah rek dikumahakeun oge. Geus teu urusan. Da ayeuna teh keur dikawas ku kami. Bisa jadi sagedeung dege ku kami. Manehna barek dipaehan. Tapi samemehna ulah salah. Di sahareupun Den Bagus, kami sadaya bakal nyeusup amisna awak Nyi Sugiah. Omong Suminta ngaluarkeun ancaman anu matak muringkak bulu punduk basa sanaya ngadenge ti luhureun hateup. Sanaya nahan napas mepek tanaga. Keur jalma pantar Suminta mah eta omongan teh lain ukur ancaman ka Sugri. Bisa jadi ari soal ngancam rek maehan Nyi Sugiah mah tacantang tu dipilampah. Tapi ancaman yen manehna rek ngaganggu kahormatan Nyi Sugiah hareupeun balarea. Bisa jadi bener. Sanaya geus taki-taki saupama kahormatan Nyi Sugiah bener kaancam manehna kudu nyieun tindakan. Ngabandungan yen kasalametan dirina kaancam Nyi Sugiah renghak renghik maksud teh minta tulung ka Den Bagus. Den Bagus, anjeun kudu inget zaman keur babarengan nyorang mamanis jeung Nyai. Piraku ayeuna rek tega ngantep Nyai aya dina mara bahaya. Ceuk Nyi Sugiah sorana melas melis. Hah? Baru kajenduaan teh kungsi patare bahatenya. Dan bagus. Bisa geuning anjeun rencepan miheulaan kaminya. Teu sangga euy. Geuning si Sugiah teh geus diidak leherna ku sawana lalaki ieu aduh. Cah. Mun ku aing mah tulus maehan ieu we teh. Mun kitu mah aing teh bakal tulus maehan ieu we sundel teh. Ceuk Suminta bari rek tulus ngagareselkeun bedogna kana kulit beuheung Nyi Sugiah. Tapi acan oge prak ti para aya nu ngaborobot malah teu kungsi lila kadenge kai-kai nu dipake kaso-kaso teh. Nya nu dipake kaso-kaso para teh ting borobot runtuh bareng jeung runtuhna para. Awak sanaya narobos ka handap malah teu kungsi lila ukur sakilat pisan. Sanaya geus ngalepaskeun awak Nyi Sugiah tina tambang anu bunga bakutetna. Kusabab ukur sakilat teh sarareangan bisa melohok mata simeuteun waktu nenjo sanaya ngajaga nangtung. Bari nyangke awak Nyi Sugiah gigireunana. Suminta heran. Hah? Ieu teh lain mangkelu kanu nyiregem di imah Nyi Sugiah teh Tah sia, peunang ayeuna mah. Sia terdir domba asup kana mau kandang maung deuleu. Ayo kanca-kanca, pedaran ieu bangkelu teh. Ceuk Suminta masih keneh teu sadar kana kanyataan. Padahal mun manehna daek mikir tangtu bakal ngarasayen sanaya teh boga ilmu panemu anu leuwih tina sangkaanana. Den Bagus oge milu keheul basa ningali sanaya nyangkeh Nyi Sugiah teh. Malah sigana teh anu pangheulana narajang kahareupeun sanaya amahnya Den Bagus pisan. Sia teh geus kacida cucungah nanya. Nah teh nyaho sahari aing di lembur. Omong Den Bagus bari nyebrut ka hareupeun sanaya. Nya kami oge nyaho. Den Bagus teh lalaki leumpeuh Yuni. Ukur daya kenahna tapi ari parang kudu nangtang bahaya mah. Kajian ngolesed teu inget kana mamanisna. Omong sanaya bari ngararet ka Nyi Sugiah. Tapi anu diraret mah teu asa kasindiran malah mamanehna teh ngadon teterjelan hayang ngalepaskeun maneh tina sangkehan sanaya. Halik sia, mentong tungkap tangkep kieu. Kami mah narah ditulungan ku lalaki leutik buruh model anjeun mah. Hei sanaya. Den Bagus tulungan Nyai. Tewak di sanaya teh sebab manehna teh anjing kumpeni bawahan si tanu jiwa ieu teh. Ceuk Nyi Sugiah teterjelan. Ngadenge omongan Nyi Sugiah anu saugal sarupa kitu, nyal hate sanaya jadi keheul. Nu asih dipulang sengit ieu awewe teh ceuk hatena. Kumaha teu rek kitu atuh da manehna mah dibelaan ku kurusukan bari hate kebat-kebit hariwang ku nasib manehna. Ari ayeuna nu rek ditulungan teh kalah kitu peta. Eueuh, kami teh manis siga nulungan anjing ka dempet Nyai. Nya teu naon atuh ari memul dijait mah. Omong sanaya bari nyurungkeun awak Nyi Sugiah cenah nyampeurkeun Den Bagus. Nyi Sugiah oge katingali nelenyang rek nangkep awak Den Bagus. Tapi Nyi Sugiah ku ciwa teh Den Bagus teh awak nya teh laku Den Bagus awak mahna teh tibatang ditangkep mah deui ngadon dipengparkeun ka sisi. Nyawa sia? Aing mah teu hayang diladenan ku awewe pangeretan.
Cuk dan bagus bari nuluykeun deui gerakan pikeun narajang ka sanaya. Sanaya muji tetelasanya nama Den Bagus teh bisa oja. Sanajan kararet pangabisana teu sapira tapi ari ilmu jajaten mah bogaeun. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun, Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.